Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah. Urang ayeuna dina momentum anu paling sae lamun disebutkeun ku bahasa gaul nama hari terbaik di antara anu terbaik, best of the best sebenarnya paling gitu. Best of the best. Jadi anu disebut hari baik good day teh ayeuna pan good day teh hari baik lain tah good day teh ayeuna iraha ti mimiti kaping hiji Julhijjah nepikeun ka 10. Ieu teh saur Nabi pawailun liman harrama khairu ayyamil asr gitu. Kacilakaan pokona mah cenah. Cilaka teh rugi maksudna. Keur jalma-jalma anu kahalangan tina ngaraih kamuliaan dina 10 dinten terbaik di antara anu terbaik teh. Jadi Nabi nyebatkeun rugi keur jalma anu teu bisa ngaraih kahadean kamuliaan dina 10 dinten anu ngawitan ieu. Hari terbaik di dunia teh ieu. Tempat terbaik mah di ditu di Masjidil Haram. Rasul terbaik mah Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari terbaik mah nyaeta dinten-dinten ieu. Geus sakedap deui urang teh sabaraha dinten deui bade mayunan hari raya Idul Adha sareng ibadah-ibadah anu aya di lebetna, ibadah kurban, takbiran, hiji kabingah tersendiri keur urang sadayana salaku umat Islam anu aya di tanah air. Batur mah anu kengeng uleman angkat ka Baitullah taun ayeuna. Khusyuk dina doa-doana utamina engke dina waktosna dina dinten Arafah. Atuh urang mah spiritna we kitu tah, sumangetna. Itu anjeun-anjeunna mah ngumpulna di padang Arafah di tempat anu hiji dina kloter maktabna masing-masing. Di dinya mah sadayana jalmi teh teu katingali kitu nya. Naon di lemburna teu katingali, pokona mah harita mah judulna keur ngadoa we ka Allah. Keur khusyuk dipohokeun pupulasan anu nempel di manehna keur di lemburna. Eueuh gubernur, eueuh bupati, eueuh kepala dinas, eueuh rakyat, sadayana rata pokona mah make baju anu sama, menghadap ngadoa ka Allah di tempat anu mulia. Saah-saah ijabah harita teh. Tah urang mah di lembur panginten laksanakeun we sampurnakeun syariat-syariat anu aya. Di antawisna nya urang takbir agengkeun gitu. Oge laksanakeun salat Idul Adha sareng ibadah kurban gitu anu baris ku urang dilaksanakeun di masjid urang. Mugia dina waktosna dipaparin kalancaran amin ya rabbal alamin. Di urang mah di Indonesia mah rame itu nu namina kurban teh. Da saurna di Arab mah terutama di perkotaan teu aya masjid-masjid dianggo motong kitu buruanana teu aya Pak. Malihan ngangge aplikasi saurna gitu Pak. Jadi jiga belanja online meuli heula transaksi. Tas dicek geus nepikeun ka mana ieu? Geus dipencet can ditongna tina HP gitu. Atawa geus dibagikeun acan, geus didistribusikeun acan can gitu. Cabab aya larangan ulah mencit kajaba di tempat pemotongan hewan anu resmi saurna kitu. Kecuali anu di daerah pasisian-pasisianan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina ieu kasempatan urang cobi ngaguar salah sawios dawuhan ti Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ia dicandak tina kitab syarahna nyaeta Iqadul Hamam. Iqadul Hamam teh hartosna teh pituduh kana kabingungan supaya jalma nu bingung meunang petunjuk gitu. Urang langsung wae para bapak, engke urang hartoskeun secara lebih luas deui.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min jumlatil ata'i jalla rabbuna ayyu'amiluhul abdu naqdan payujazihi nasi'atan. Jalla maha agung atau maha suci, rabbuna pangeran urang, ayyu'amilahul abdu yen hiji hamba berbuat amal tangtosna ka Allah secara kontan, terus Allah ngabalas ka eta hamba secara dianjuk atawa ditangguhkeun. Cobi urang entepkeun di bahasana ku bahasa anu lebih bebas. Kieu para bapa maksudna teh Allah teh suci bersih tina pasipatan ngabalas amal ibadah anu kontan dilakonan ku hamba. Heug Allah ngabalasna teh ditangguhkeun. Kali deui Allah teh mustahil teu pantes Allah ngabalas kana amal-amalan anu kontan dipigawe ku hamba. Heug dibalas ku Allah nate secara ditangguhkeun. Maka eta teh moal kajadian. Hartosna naon? Amal-amalan anu kurang dilaksanakeun teh eta teh ku Allah dikontanan dibales gitu. Urang cobi bacakeun heula sarahna. Jadi wa min sya'nil karim idastar syai'an ayun jizan naqdahu. Nunami napasipatan zat karim anu bijaksana ieu ulah waka Allah Subhanahu wa taala. Urang bandingkeun heula jalma we kitu. Kasebutna jalma bijaksana, jalmi anu bager, jalmi anu pantes boga akhlak gitu. Lamun teh mah nalika batur mere hiji perkara terus dibahanan dibales deui secara kontan gitu. Tah di manusia ge geus pantes gitu teh gitu. Kuduna memang kitu. Tah maka mustahil lamun Allah henteu kitu. Jadi para bapak amal-amalan anu kurang dilaksanakeun teh ieu teh ku Allah dikontanan dibalas eueuh kata-kata dianjuk. Lamun di manusia mah aya istilah pendapatan anu ditangguhkeun geuningan. Jadi nate piutang gawena mah geus tapi can dibayar. Lamun dina akuntansi mah karek dicatatkeun hungkul jadi piutang hungkul gitu. Tari Allah mah henteu kitu, Pak. Setiap amal-amalan nu dipigawe ku manusia ieu teh pasti ku Allah teh dikontanan dibalesna. Tadi dia orang kudu tiasa ngabedakeun, Pak. Balasan amal jeung Allah mere kana kahayang manusia. Jadi nalika urang ngadoa ka Allah hoyong naon we kitu doana mah. Urang ngadoa ka Allah hoyong jodoh deui misalkeun gitu. Ngadoa ka Allah hoyong beunghar. Ngadoa ka Allah hoyong kajadian naon kitu nya nu kurang dicita-citakeun. Maka di dinya teh aya dua urusan, Pak. Aya dua sorotan, kahiji urang teh posisina keur beramal amal soleh. Anu kadua kaayaanna teh urang keur aya pamenta ka Allah. Maka gambaran urang keur beramalna ku doa-doa urang atawa ku ibadah urang nu lain.
maka eta pasti ku Allah dikontanan dibalesna, langsung ku malaikat dicatat, langsung ku Allah dibere rahmatna, ku Allah dibere kariduan Allah. Tapi masalah urang menta ka Allah atawa urang aya harapan hoyong naon, atawa urang nungguan perkara nu jadi harapan urang nu urang dicaritakeun ka Allah dina doa urang, eta mah urusanana jeung takdir. Ari takdir Allah teh moal aya anu ngelehkeun sagala perkara ge, termasuk doa bah. Doa lain alat keur ngarobah takdir Allah. Doa lain alat keur marentah Allah. Da sabenerna mah kahadean anu akhirna ku urang disebat ijabah doa teh eta teh geus aya dina catatan Allah. Bahkan pagawean urang ngadoana ge geus aya takdirna di Lauhil Mahfudna. Jadi eta mah hanya rentetan takdir anu saling berkesinambungan. Urang ngadoa geus aya takdirna, ijabah doa teh geus disiapkeun ku Allah. Masalah urang ngadoa ieu mah diparentahkeun ku Allah sebagai bukti hamba anu taat. Nalika urang nyieun hiji amalan naharek ngadoa khusus ka Allah, ya Allah abdi teh hoyong jodoh deui saumpamana, maka gambaran urang nyieun amal hade ku doa eta kontan ku Allah dibales. Tapi masalah Allah mere kana kahayang urang, Allah leuwih apal leuwih nyaho kana anu panghadena keur urang. Jadi ari palebah sisi amal soleh namah doa urang teh pasti ku Allah dibales. Tapi nalika Allah mere naon nu jadi kahayang urang cantang tu anu panghadena. Para bapak bayangkeun ieu sederhanana we kieu. Saumpamana jalma boga kahayang anu sarua, terus ngadoa ka Allah ku doa anu sarua, terus langsung ku Allah Subhanahu wa taala diijabah ku cara anu sarua persis jeung kahayangna. Da moal pantes katingalina, bahkan bisa kacau ieu alam dunia mah. Lamun urang ngaranca kalong kabeh ngadoa ka Allah, ya Allah asa hayang naonnya, hayang beunghar gitu teh. Hayang beunghar gitu kabeh. Heuh ku Allah Subhanahu wa taala teh diijabahna teh ku cara anu sarua dina waktu anu sarua kabeh dijadi beunghar urang ranca kalong saumpamana. Maka bakal timbul masalah-masalah sosial anu lain enteng. Jalma bakal ngerasa da geus beunghar ieu keur naon barang gawe gitu. Gitu. Keur naon kuring kuli. Keur naon ngantor, keur naon dagang da geus beunghar ieu. Logika di dinya teu bisa narima tetep. Tah tina ieu gambaran kieu, kuduna urang paham. Nalika aya kahoyong urang anu can laksana, lain Allah teu ngadenge, lain Allah teu mendengarkan doa urang, lain Allah teu apal kana kahayang urang. Ngan Allah maha nyaho kana kahirupan urang dan nu nyiptakeun urang, jeung Allah anu maha kawasa kana kahirupan urang. Rek iraha dibikeunna, rek kujiga kumaha diijabahna urusan Allah. Gitu. Atau kita mah orang tong boga kahayang, make jeung tong boga kahayang mangga. Gitu. Da ngarang-ngarang jalmi hirup keneh pasti boga kahayang. Bahkan unamina nafsu mah moal pernah pareum. Awak bisa ngorotan, tanaga bisa ngorotan. Tapi nafsu mah semakin kolot dan semakin menjadi-jadi hawa nafsu teh. Sagala hayang ngan pedah fisik tos tidak memadai, itu unggul masalahna teh gitu. Geus reot hayang gitu jiga batur gitu. Kamana heuh ngan ieu geus kolot fisik geus teu kuat gitu.
sifatna nafsu mah gitu perkara anu moal pernah ngendoran bahkan beuki lila di dunia nu namina nafsu mah beuki nguatan tadi dinya adilna Allah subhanahu wa ta'ala teh kalau dibere orowat gitu tanaga supaya ulah motah teuing we berenang gitu gitu sabab nunamina ijabah doa teh para bapak subhanallah ku Allah teh dibentenkeun ku sababaraha cara maksudna teh ijabah doa teh kan nu dimaksudnya eta Allah mere kana kahayang urang gitu Pak urang ngadoa ka Allah ya Allah hayong beunghar setiap kali urang ngadoa pasti dibalas sebagai amal solehna gitu pasti eta teh mustahil urang ngadoa hayong jodoh deui tapi ku Allah teu dipasihan wae ya setiap kali ngadoa ieu teh direken sebagai amal soleh langsung kontan ku Allah dibalas urang ngadoa hayong naon can laksana ka hayongna mah tapi doa-doa urang teh kontan dibalas ku Allah gitu ngan pedah masalah kahayang urang teh naon-naonna sing ingat urang teh sekedar hamba hanya boga kahayang jeung hanya bisa berdoa anu bisa mere kana ijabah doa urang iwalti Allah iraha waktuna kumaha Allah kumaha carana ditentukan ku Allah nganu jelas mah Allah mustahil teu ngadangu kana doa-doa urang Allah apa boro-boro kitu pan urangna ge diciptakeun ku Allah di setting perangkat-perangkat nu aya dina diri urang pikiran-pikiran urang ge dikuasai ku Allah jadi sing yakin we amal-amalan khususna dina doa urang teu aya anu sia-sia kontan ku Allah dibales pertanyaan salajengna lamun setiap amal-amalan ku Allah dibales kontan bahkan setiap doa urang ku Allah dibales kontan cik atuh anu mana balesanana nu jiga kumaha balesanana da geuning kuring teh ngadoa hayang beunghar anggar we ning teu beunghar-beunghar cenah tadi teh sebagai amal soleh ku Allah pasti dibalas di kontan urang lajengkeun kana daukan anu salajeng kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati amrodi kalaha ahla cukup jadi babales Allah keur hamba teh anu ibadah babales kana kataatana teh yen Allah mikarido ka anjeunna sebagai jadi ahlina Allah urang entepkeun di bahasana sederhana nalika jalmi teh naroskeun mana atuh balasan kontan ti Allah teh mana anu tadi disebutkeun yen setiap amal teh pasti dikontanan dibales ku Allah cik nu mana balasanana tah ieu balasanana teh Allah ridho ka jalma eta jalma teh ku Allah diangken jadi ahli Allah saestuna mah cukup urang sadar kumaha Allah Subhanahu wa taala nuntun urang kalayan hidayahna kalayan taufikna dibere sifat resep kana kahadean dibere sifat sumanget dina ngalakonan kataatan oh ieu teh lebih dari cukup tiada terhingga leuwih hade tibatan sekedar kahayang-kahayang anu kurang dipanjatkeun ka Allah anu can laksana teh mending mana sok kitu mending jodoh deui mending boga pesawat terbang tapi iman eueuh hidayah eueuh taufik gitu cobi urang emutkeun deui Pak lamun urang masih kene bertanya-tanya heueuh mana atuh ijabah ti Allah
atawa balesan ti Allah anu kontan teh coba reret diri urang nepikeun ka ayeuna urang masih keneh daek salat fardu berjamaah, urang masih keneh daek wiridan, masih keneh daek tolabul ilmi. Ieu teh geus leuwih balesan ti Allah, leuwih hade tibatan kahayang-kahayang anu sok urang dipanjatkeun ka Allah teh. Hayang jodoh deui, hayang mobil, hayang motor, hayang itu, hoyong ieu, hoyong anu, eueuhna naonna dibandingkeun dengan hargana hidayah jeung taufik anu nganterkeun urang ayeuna bisa hadir di ieu majelis, di ieu masjid, di ieu pangaosan, salat berjamaah ngeureuyeuh, salat subuh bari jeung tiris jeung tunduh ngeureuyeuh, aya kesempatan infak kurban daek, aya kesempatan naon nyieun kahadean ngadoakeun batur, hayu. Ieu hidayah, ieu taufik teh ciri yen Allah teh geus ridho ka urang, urang teh dijadikeun ahlullah gitu, ahlina Allah. Sabab aya jalma nu henteu jadi ahlina Allah, aya jalma anu henteu jadi anu Allah teu ridho ba. Dari ridho Allah mah sagala-galana teh. Ridho Allah mah sagala-galana. Anu matak ngajadikeun jalma hak ka surga teh da lain ku amalna apa? Ku ridona Allah. Amal urang saeutik oge teu nyababkeun urang ka surga. Kajaba rahmat jeung ridho Allah. Bahkan Nabi ku anjeun ge ngangkeunna kitu. La yadkhulul jannata ibnu adam bi amalihi gitu. Nu namina anak Adam moal pernah bisa asup ka surga ku amal-amalna. Wala anta ya Rasulullah. Nah salira ge kitu ya Rasulullah, sumuhun kami ge kitu. Lain amal kami anu ngasupkeun kami ka surga engke. Ila ayyatago madaniyallahu bi rahmatih. Kajaba Allah anu ngalimpudan kami ku rahmatna. Jadi nu matak ngajadikeun ke terbukana pantos surga keur umat mukmin, keur kaum muslimin anu boga amal soleh. Lain amalna tapi rahmat Allah anu manglupikeun balasan tadi teh. Tina ridho Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Qultu li anal mulka li anal malika la yad'u li hidmati ila ma yuridu ayyukarimahu. Nunamina raja cenah ieu teh moal ngagerau hiji jalma pikeun berkhidmat ka raja, kajaba eta raja teh manggil jalma anu dipikaridona. Seorang raja pasti bakal boga pamilih saha anu berhak kumaula di istana. Beureun disebutna teh naon abdi dalem beureun kitu teh Pak. Dipilihan Pak. Naon sababna boga ridho heula. Kuring ridho si itu gawe di dieu, panggil ka dieu cenah gawe. Kuring ridho si itu cenah ngabantuan di dieu di istana, panggil cenah di dieu cenah netep. Dipilihan eta jalma teh. Allah ge kitu teh. Kuring ridho kasih itu bere hidayah, bere taufik, cenah anteng ibadah di masjid. Kuring ridho ka itu bere hidayah, bere taufik, bere istiqomah, bere kasabaran dina ibadah, cenah ibadah di lembur eta. Kitu kira-kira Allah oge. Henteu sadayana karidoanana dipasihkeun. Tah lamun urang masih kena bertanya mana atuh balasan Allah teh nu mana? Tah Allah geus ridho ka urang, Allah geus mere hidayah, geus nempatkeun urang di makom anu ieu. Jadi jalma nu daek ngadengekeun kana nasihat-nasihat agama, jadi jalma nu daek salat, jalma nu daek Jumatan, jalma nu daek puasa, ieu karunia anu tak terhingga, leuwih berharga tibatan sekedar kahayang-kahayang urang. Anu sakapeung masuk ngajongklokeun urang kana kasasaran.
Jadi eta diantawis balasan Allah. Udah teka rasa, teka tingali cenah kitu balasan kitu mah. Teka tingali teh ayeuna di alam anu serba pana ieu mah moal katingali Pak aya riwayat kieu ya. Bahwa aya mangsana engke jalma di akhirat teh Pak. Jadi jika menang naon sebatna teh perkara anu dipopohokeun. Naon lemu ieu mah geuningan nunda poho teh geuningan gitu. Aya hadisna panjang gitu tuh. Tuh intina kieu eta jalma teh bakal ditembongkeun catatan amalna teh anu manehanana teu inget pulan keur di dunia teh anjeun teh ngalakonan ieu mohon kitunya asa hilap deui gitu teh kira-kira gitu. Nepikeun ka jalma teh bungah nalika manehanana teu nyangka boga amal rasaan saeutik tiba-tiba loba kabina-bina. Tah eta jalma teh malihan saking kubungahna harita cenah. Dina eta riwayat nepikeun ka kieu pokna teh. Ya Allah, lamun apal pikieun mah matak jadi jalan kasalamatan kuring ayeuna di alam anu ieu. Padahal mah keun wae doa-doa kuring keur di dunia teh tong diijabah we cenah kitu. Mending keneh dikumpulkeun ayeuna cenah kitu Pak. Pan ijabah doa teh aya anu ku Allah dikontanannya. Aya anu ku Allah teh ditukeurkeun kana gambaran lain, kana kasalamatan, kana kasehatan, kana perlindungan tina mara bahaya. Oge aya anu ku Allah disimpen, diinvestasikeun keur engke sampeureun di akhirat. Tah aya jalma dina riwayat teh kitu. Ngadadak asa meunang anugerah anu halus kabina-bina sabab katembong deui amal-amalan di dunia anu baheula manehanana poho. Tah nalika kitu teh saking kubagjana eta jalma teh ngucap kieu ya laitahu lam yakun ajan li fi syai'in min du'ai. Nun Gusti saumpamina abdi ti payun terang pikieun mah padahal mah sawios abdi keur di dunia doa-doa abdi henteu diijabah oge. Ari ayeuna karawas mah gitu. Maksudna naon? Allah tidak melupakan kebaikan, kahadean jalma. Allah moal pernah zalim kana kasayan jalma. Termasuk dina masalah doa teh ya, ijabah doa. Ayeuna anu salajengna balasan Allah. Tadi mah nyata nyalika Allah ridho mere urang tempat anu pantes urang keur ibadah ka Allah. Pantes sadayana jalmi gitu. Ku Allah diridhoan, ditempatkeun, didaekeun, dibere hidayah keur ngalaksanakeun ibadah. Ta ayeuna urang cobi anu salajengna kafa al-amilina jazaan ma huwa fatihu ala qulubihim fi taatihi. Cukup keur jalma-jalma anu beramal cukup jadi balasanana nyaeta nalika Allah ngabukakeun kana hate eta jalma dina ibadahna. Jadi keur jalma anu masih keneh nanyakeun mana atuh balasan Allah teh ongkoh dikontana. Jawaban anu kadua tingali deui diri jalma keur ibadahna. Aya kalana Allah Subhanahu wa taala mere ka jalma teh keterbukaan hate dina ibadahna. Naon keterbukaan hate teh?
hatena ge bisa ngilu kana ibadahna. Salajengna lamun hatena milu lahir kahusuanana, lahir sifat-sifat muraqabahna, muqarrabahna, ihsana berarti aya lamun jelema geus kitu. Mangga taros ka diri urang sadayana. Osok atawa pernah kantos teu urang ibadah teh bari bisa ngahadirkeun hate. Lamun urang pernah atawa osok bisa jadi eta teh balasan tina amal-amal urang salami ieu. Ngadoa urang ka Allah hayong naon bisa jadi ku eta dibalasna teh ku Allah teh diberi keterbukaan hatena. Salatna teh anteng, salatna teh khusyuk gitu. Berarti urang tina ieu dauhan urang terang banyak munamina salat khusyuk teh wah berarti eta teh mutiara anu sangat berharga. Teu sadayana jalma tiasa ngahadirkeun salat anu khusyuk. Ieu mah kuncina we panya salat khusyuk. Pan kieu nya perbandinganana ieu. Lamun urang ngudag asal sah salat, salatna jadi, salatna sah, jaga perkara-perkara anu matak ngaruksak kana salat. Matak ngabatalkeun kana salat, mubtilatus salat atawa mufsidatus salat. Saperti tahan ulah nepikeun ka nyarita keur salat atawa guyam-gayem keur salat. Aya kitu nyarita keur salat, ari ngahaja-haja mah moal mungkin jigana teh kitu da urang masuk ngaos beureun apal gitu. Ngan kadang-kadang hacih dituturkeun ku sora gitu nya. Atawa naon deui bersin dituturkeun ku sora, teurab dituturkeun ku sora, eta teh sapertikeun nyarita lamun kitu. Itu jaga tina pangbatalan. Tapi lamun urang berbicara salat anu khusyuk, maka kuncina Pak nyaeta jaga pamakruhanana. Ngajaga pamakruhan eta teh insyaallah panto anu bisa nganterkeun kana kahusyuan. Jadi sekedar asal jadi salat mah gitu, asal sah salat mah hindari non mufsidat salat, pangbatalan salat. Tapi lamun urang rek ngaraih kana kahusyuan salat, jaga sing pasti bisa ngajaga pamakruhan salat. Naon pamakruhan salat teh? Seueur aya tina diri urang sorangan pamakruhan salat teh. Aya tina lingkungan sekitar, aya bahkan di jero salatna nu kudu kurang ditebihan pamakruhan teh. Contona we kitu. Naon contona? Anu aya di luar salat we kitu nya, di luar salatna heula. Samemeh salat. Di antara pamakruhan salat teh Pak nyaeta salat bari nahan. Nahan naon? Nahan nyeri, nahan tunduh, nahan lapar, nahan ambek. Eta teh sadayana pamakruhan. Tah lamun rek salat teh bersih tina kaayaan kitu teh. Matak aya patarosan kieu teh. Jadi pertanyaan butuh jawaban ieu teh Pak. Urang teh nungguan sangu gitu tah. Da urang teh lapar gitu. Heug ngong adan. Jadi urang teh can dahar terus datang waktu salat. Kan patarosanana salat heula dahar heula. Salat heula dahar heula. Aya nu kieu ngajawabna teh, mending dahar heula, kumaha keur salat teh inget dahar gitu. Padahal Pak kieu nya sabenerna mah lamun urang keur salat inget dahar da teu matak batal eta. Sekedar inget mah pan dina faktana mah boro-boro inget dahar. Maksudna teh lain dahar wungkul urang inget keur salat teh. Sagala inget keur salat teh Pak. Leungit duit inget, pagawean inget, komo dahar eta.
Maksudna teh kieu Pak, jawaban eta sabenerna mah bisa jadi milih dahar heula bener, bisa jadi milih salat heula bener, lamun dua-duana dipilih demi ngajaga salat, demi ngajaga kahormatan salat. Nah kumaha kitu? Lamun jalma milih dahar heula sabab lantaran laparna lapar pisan nepikeun ka ngadegdeg saking ku lapar, maka bener teh jalma sabab bisi salatna teh ngadegdeg teu puguh jauh tina kahusuan, dengan catatan ieu ge waktuna masih keneh aya. Ari waktuna geus mepet mah can salat lohor ayeuna geus jam 3 kurang, ieu teh lapar, waktu lohor geus rek beak, mana heula tah tong seueur emutan tah mah salat heula tah. Kajen teuing urang salat bari mawa pamakruhan daripada teu bisa salat tepat dina waktuna. Jadi kumaha lamun kuring rek milih ieu, milih salat heula, sae mangga. Ari sakira-kira laparna henteu mah tepati kabina-bina teuing Pak. Kan kieu Pak masalahna ieu nya urang kudu jujur ieu Pak. Nu disebut urang tuang heula teh tah rata-rata sok kateterusan. Urang dahar heula we atuh meme salat teh, oke dahar heula. Tapi biasana Pak lamun geus dahar teh sok kateterusan. Udud heula. Kopi heula. Ngemil heula. Tah lamun aya kateterusan eta teu jadi eta teh. Teu jadi rusuh supaya kop atau dahar heula, ari kira-kira daharna gitu. Nya gitu. Jadi lamun ditaroskeun dahar dahar heula salat heula tergantung duana ge bisa dilakonan asal demi ngajaga jeung ngamulyakeun salat. Matak tinggal dina tata cara buka bulan puasa aya istilah tajil. Maksudna naon tajil teh? Berbuka sekedarna untuk ngaleungitkeun capek, ngaleungitkeun haus, ngaleungitkeun dahaga, lain supaya wareg teh. Supaya naon? Supaya aya tanaga heula ngaganjel sabab urang rek salat. Naon hartina? Oh berarti lamun urang rek milih dahar heula, maka sok dahar heula sekedar keur ngaleungitkeun laparna teh ya. Sekadar rek ngaleungitkeun dahagana jeung ngadegdegna teh. Lamun geus teu ngadegdeg daharna beres, geus tong wakang ngopi gitu. Tong wakang naon salat heula. Tah lamun kitu daek teu siap teu urang. Karek beres dahar langsung titah salat. Lamun urang hayang kateterusan ngopi jeung sagalana, geus mending salat heula gitu berarti. Berarti jawabanna teh mending salat heula gitu. Nahan capek, nahan naon, tangtosna tinggal waktos gitu. Eta teh sadayana pamakruhan. Nahan hareudang, bayeungyang gitu nya, hareudang. Matak berarti lain hartina diengke-engke, berarti kumaha maksudna? Mandi heula atuh ngagejebur heula. Eta. Cantik kondisi di luar seperti salat dina kaayaan keur garandeng gitu nya. Aya nu naon lah tatabuhan jeung naon sahana masa tapi makruh konsekuensina matak nebihkeun kana kahusuan anu kara itu nu kada kudang dijaga teh pakaian sing buni sing ulah nu tiris nu pantes najan sah make kaos oge sah-sah we teh aya masalah gitu ngan meureunnan lamun kaosna ipis mah gitu pan kita meureun jadi tiris urang teh gitu yang dia bisa ngamadaratkeun ka batur komo lamun kaosna anu aya tulisan gitu mapan gitu. Tah, jadi kahusuan salat kuncina aya dina ngajaga pamakruhan. Lamun urang bisa nebihan kana sagala rupa pamakruhan dina salat, maka urang bakal bisa mukakeun panto kahusuan dina salat. Sabab kahusuan dina salat teh ieu teh nyawana
mutiara anu sangat berharga teu aya bandinganana anu bisa berdampak kana salat tanha anil fahsya wan munkar teh eta salat anu eta ulah jadi jalma anu korupsi kana salat Pak aya Pak korupsi jalma salat dina bahasa Nabi. Jadi jalma salat eta teh kur meunang ganjaran teh satengahna cenah Pak 1/5na 1/3na naon sababna sabab salatna teh teu bisa mawa hate teu bisa mawa kahusuan jadi salatna sorangan ge dikorupsi cenah kitu kumanehna teh kitu salatna sorangan tah tina urayaan ieu cindekna mah urang sing urang ieukeun ringkeskeun para bapak yen Allah Subhanahu wa taala pasti ngontanan ngabayar kana amal-amal urang. Anapun kahoyong-kahoyong urang anu nyelap dina doa-doa urang eta patalina sareng hak Allah mere ka hamba-hambana. Ngan bisi urang nanyakeun deui mana balesan Allah teh nu mana tinggal ka diri urang. Urang dibisakeun hadir dina pangaosan dina salat berjamaah dina ibadah-ibadah anu sanes ieu teh mangrupikeun balasan ti Allah tina amal-amal urang. Ulah nganggap Allah teu apal kana doa urang, ulah nganggap Allah Subhanahu wa taala teu ngarti kana kahoyong urang. Allah ngarti ngan Allah sifatna Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Hakim, Al-Quwah, Al-Qawi, Al-Matin anu maha kokoh, anu maha pengkuh, anu maha ngartos, anu mangawasa kana kahirupan urang. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah diistiqomahkeun dina ibadah kamanten. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur urang tutup kalayan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.